Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Syekhul Barjanji al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tihi mahabbataka wa ma'rifataka. Ibayunan sadaya ahli silsilah Riko Qordiyah Naksabandiyah Ma'nan Suriyalaya wa bil khusus imamuna wa murabbina wahida ashabal fadilah wal karamah wal barakah min Syekh Muhammad Abdul Qasimullah Mas'ud. Mudah-mudahan pantuna sing dipanjangkeun yuswa dunyana, amin, disampurnakeun kasehatan zahirna, salapina Allah Subhanahu wa taala ngogolodorkeun karomah sinaran barokah karumatna kanggo kapriyogian urang sadayana. Barakatul karomah dijami ahli silsilah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina dibayuneun para alim ulama, para ikhwan, para akhwat, para asatidah khusus ibu hajat pemangkumanaki. Mudah-mudahan bulan sadayana hadir di tempat khususnya sohibul bed sing dipanjangkeun yuswa dunyana, amin. Mudah-mudahan sing disehatkeun dohir batina, amin. Digampilkeun diberkahkeun sagalana sadayana salamina, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan wal akhwat, zakirin wal zakirat, muslimin wal muslimat, alhamdulillah urang sadayana masih kene dipaparinan yuswa dumikeun kadangan ayeuna teu aya sanes sejak mensyukuri nikmat anu parantos anu nuju sareng anu bakal dipaparikeun ti Gusti Allah. So Gusti Allah lamun mah ngitung-ngitung anjeun kana nikmat nu geus dipaparikeun ti kaula kanggo anjeun teh moal bisa ngitungna. Cobi di dieu aya jami beunghar ngomong atuh, aya jami beunghar teu? Aya miskin kabeh. Miskin kabeh. Aya jelema kismin? Aya. Babana meureun. Cing hayang beunghar hayang miskin. Hayang beunghar, miskin hayang beunghar teu? Hayang beunghar, jelema normal eta. Jelema teu normal mah hayang miskin. Mata doa Kanjeng Nabi anu umatna embung maca nyaeta Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah jadikeun abi jadi jelema miskin. Osok maca doa eta ibu tara? Tara. Hoyong siap ngadawakeun doa eta? Ibu hoyong gaduh imah bertingkat-tingkat mewah. Hoyong ka beli sawah, hoyong ka Mekah, hoyong boga mobil mewah,
hoyong. Tapi lain ladang usaha, ladang enteng hoyong teu. Mau aya gogolo. Capek henteu beunghar halal deui. Hoyong teu. Hoyong mun hoyong jual ginjal sabulan. Moal capek eta. Hoyong teu. Mending aya ginjalan mending miskin. Mending aya ginjalan 2 mending miskin. Mending ginjalan sabelah beunghar mending miskin. Maka nak mending mensyukuri nih sing husnudzon ka Gusti Allah, sagala sesuatu nu dipaparikeun ku Gusti Allah ka urang eta teh anu terbaik. Dua sifat nu dipuji ku Kanjeng Nabi dipuji ku Allah. Berikut dua sifat anu dihinakeun ku Gusti Allah dicacat ku Kanjeng Nabi. Mana dua sifat anu dimuliakeun dipuji ku Kanjeng Nabi? Nomor kahiji husnudzon billah. Selalu husnudzon, selalu alus sangka ka Gusti. Eta sifat hade. Ieu mah saeutik ngeluh deui. Ieu teh boga duit wae. Curhat ka tetangga barukankeun katakan boga masalah peureun. Padahal sarua wae. Setiap jelema nu hirup mah pasti ngabogaan masalah, maka curhatna ulah anu boga masalah. Kasaha teu boga masalah? Ka Gusti Allah hungkul. Terjadi balan ngadengekeun curhatan urang. Tatkala izin apa modalna si eta? Urang besok curhat anu. Coba lamun curhat ka Gusti Allah. Gusti Allah mah teu bawel. Gusti Allah mah teu boga masalah. Ari daek urang curhat. Husnudzon selalu ka Gusti Allah. Sagala sesuatu nu ditimpakeun ku Gusti Allah ka urang eta pasti anu terbaik ke urang. An urang malolong atuh da. Dijadikeun jelema miskin ngeluh. Padahal surah Allah teh mun maneh jadi jelema beunghar moal datang ka marakiban oge. Mun maneh jadi jelema beunghar pasti bakal moal wawuh jeung tatangga oge. Jadi we jelema miskin manakiban ngilu. Ka mana-mana ngilu pangaosan. Senang, tenang. Lamun nu miskina bersyukur, nu cilaka mah keur mah miskin. Keur mah miskin haral eta mah kacida. Hiji nu dipuji ku Gusti Allah teh selalu husnudzon ka Gusti. Nomor kadua selalu husnudzon ka papada makhluk. Ieu mah boboraah ka jelema ka piit oge sedot udah. Boboraah ka jelema kana reungit oge geuleuh sigana teh. Padahal ayana reungit teh ngabudangkeun ieu maneh teh geus waktuna tahajud. Kalaka disebut disana keneh ngiung-ngiung keneh nyeungeut bat nyamuk. Ampun. Coba lamun husnudzon teh Gusti Allah nitah nyari, nitah ibadah, nitah tahajud, nitah zikir. Sarehatna dihudangkeun ngalewatan reungit. Husnudzon ka kepada makhluk moal haral kan reungit oge. Ieu mah di sawah aya beurit diborok di dulu. Beurit lain beak kalau kamu di loba. Husnudzon wa urang meureun sedekahna saeutik. Gitu. Jadi dua sifat nu dipuji ku Gusti Allah sareng Kanjeng Nabi, hiji jelema selalu husnudzon ka Gusti Allah jeung ka papada makhluk. Dua sifat nu dihinakeun ku Gusti Allah sareng Kanjeng Nabi, jelema hiji selalu suudzon ka Gusti Allah, kadua selalu suudzon ka papada makhluk. Hirupna teh ripuh. Urang kumaha sawah lega ngeluh deui. Urang kumaha imah
urang kumaha kendaraan jag ngeluh we dulu. Saur pangarsa Abah, ciri murid jadi teh nu selalu bersyukur. Wauh jeung murid gagal walaupun amaliyahna luar biasa ngeluh deui gagal gitu. Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Syukuran we. Matakna hirupna jadi talang anu bersih. Ulah jadi talang kotor. Jadi talang bersih mah nyanggakeun we sapertikeun mayit di bulan gaper kudu ngamandian. Ibu jadi mayit ditangkarakeun di tengah ibu di tengah imah ibu. Bapak-bapak maot ditangkarakeun di tengah imah ditutupan. Da jadi mayit narima we dibuligiran baju oge tatkala dimandian. Dibalikeun narima dikumahakeun narima. Akhirna nu ngamandian nu mulasara sieun henteu. Lamun pasrah eta mayitna sieun henteu. Teu sieun. Coba lamun mayitna teu beunang diurus. Tatkala dimandian dibuka baju ngadon ditanagakeun. Cek nu ngamandian bal, ieu mayit teh aneh. Kalabur ngamandian oge. Rek ditangkupkeun ngadon beuntak deui molotot. Rek aya nu ngamandian moal. Ibu bapak urang sadayana lamun mah kudu ngurus ku Gusti Allah teu narima alampungan kodok jeung kodarna dimiskinkeun dibeungharkeun digerikeun dicageurkeun teu tumarima ngadon ahal anu mulak malikeun teh kira-kirana Allah ijieun atau resepkeun ka urang mun kalakan ngalawan ijieun atau resepkeun ijieun maka saur Gusti Allah fal yakhruj mim bainis samai wal ardi wal yatlub robban siwa. Keluar sia di antara langit jeung bumi kuring teangan pangeran salian ti kuring keur saha keur jelema anu tara dae tumarima kana aturan Gusti Allah. Sigana urang geus loba nu diusir ku sabab naon? Ku sabab loba ngeluh. Rajeun loba nu ditah gawe ngeluh ku capekna. Eueuh nu ditah gawe ngeluh hayang anu ditah gawe. Rajeun diburuhan ngeluh buruhna leutik. Eta jelema kulikul insan kaluhan diciptakeun teh keluh kesah dulu. Ya Allah, coba zikirna sambil diajar diresapi terus. Makana saur dina kitab Miftahus Sudur karangan pamirsa Abah Kano urang diajar zikir teh sangkan meh kembali kana tiflul ma'an. Tiflul ma'ani. Nam tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani teh kembali karena seperti udah leutik deui tapi carana tapi dina makna maknawina wihande ti orok dilahirkeun aya buntuan henteu mun aya orok langsung aya buntuan meureun ngain kana boga indungna teu aya wawasan tos tiasa ngobrol teu acan teu acan bisa lempang teu sifatan orok teu bisa naon beuki gede bisa lempang bisa lumpat bisa usaha jag sehat waringkas balik deui normalna jadi jelema mah beuki kolot teh panon beuki burem teu kudu ngeluh da geus kolot aduh ieu mah panon geus burem teu kudu ngeluh dan normalna jelema mah kitu biasana jag lempang jadi
make ide sukuna jadi tilu teu kudu ngeluh da balik deui ka dinya asalna ceuri ngadenghe norma teu kudu ngeluh da bakal balik deui kana seperti or eta ujian dia bluwakum ayyukum ahsanu amala keur muji di antara aranjeun kabeh saha di antara aranjeun kabeh nu halus amalna dan terus pada uninga beuki kolot ka beuki wisa teu kudu ngeluh terus pada uninga beuki kolot ka beuki karasa panyakit teh teu kudu ngeluh nu jadi masalah eta mah normal asalna leutik teu bisa naon-naon beuki gede beuki kolot bisa nanaon beuki kolot da panjang umur kembali deui seperti orang normal eta ngan PR di Gusti Allah teh urang beuki kolot teh ulah sapertikeun buah asa kapoe kapoe ongkoh sigana mah geus koneng pas dikeureuh ternyata lain amis kalaka asup ongkoh siga tukang ibadah katinggalina mah tapi pas dibuka teh geuning radang ibadah teh hate goblok keur salat oge eling ka Gusti Allah na lolobana teh kakalayangan ka ditu hadieu oh berarti urang teh konengna asak berarti asup tapi kabagjaan keur urang sadayana di antara makhluk Allah anu saseueur-seueur di alam dunia dipilih ku Gusti Allah kurang jadi umat Islam cirimi deukeut rek disalametkeun ku Gusti di yaumil akhir teu cukup jadi jelema Islam dipilih ku Gusti Allah dina hate urang dina roh urang disimpenan ismudzar alias aya zikir jahar sareng zikir hobi cek ibu milik kumaha batur mah anu masantren 50 tahun terkadang teu narima kana keterangan aya talqin zikir keur waktu hirup teh terkadang boga pasantren tatkala diajak talqin zikir alim naon ilmu geus loba padahal ilmu loba tata cara sholat tata cara nanaon loba bisa tapi hate mah angger kakala jangan urang dipilih ku Gusti Allah sehingga hate bisa manteng tuluy ka Gusti Allah kusabab kenging talqin di zikir teu pirang mun kurang ditalqin da beda lain milik na alim we alim nari mah bahasa manakiban sasi kamari di dieu bahasa aya Kiai Haji Asik Basuri abdi kan teu tamat dugikeun ka Mankoba pras berangkat aya ulman dipake jeng teh tungtung Garut Selatan dugikeun ka aya naon teh kebon teh pokona mah jalan teh teu katinggal saking kupinuh kabut lamun mah teu aya syariat naon juput sisi jalan anu hejo mun mah teu aya syariat eta da moal katinggal perjalanan kana mobil naraya dugikeun ka ditu nerangkeun abdi tentang periko mula saali tentang pangarsa apa ternyata saur guruna ge kitu saur Abu Yakuci kuring mah teu bisa nganterkeun roh murid-murid kaula nu bisa nganterkeun roh murid-murid namanya eta Abah Gaos di Tasik cenah cek Kiai Haji namanya keur pasantren di ditu udah update terus satu pengarsa pada irahan ditalqin
Ih mungkin abdi mangantosan yuswa 45 tahun. Ada ayeuna 47 tahun. Oh 2 tahun dia berartinya. Kumaha mun moal isu pageto. Nu penting abdi matos niat we. Nah, pokok pesantren rek mulai beri ke abdi bagian alumni itu naon seueur santrina gaduh pesantren boga ilmuna tapi tatkala diajak talqin dzikir ngantosan umur 45 tahun. Ibu milik gebrus we atau untung jadi jelema bodoh teh babari diajak salaman jelema dulu ilmu udah mikirna 1000 kali. Ya Allah itu dah kata kebahagiaan luar biasa. Ieu roh ieu hate urang tos aya di zikir punten ieu namina Al-Qur'an. Diulang-ulang wabi. Ieu namina buku sami antara benten sami naon kertas sarua dina pada naonna kertasna ieu ditulisan salat puasa zakat ngomongkeun batur sagala rupa disoehkeun wantun dorakah teu henteu ditincak wantun teu diluruk dorakah moal non urusanna kertas ieu sami kertas sami ditulisanna naon kalam Allah wantun nyobekeunana wantun nincakna wantun ngadurukna nu jadi masalah naon aya kalam Allah naon bedana ibu nu tos ditalkin bapak nu tos ditalkin jeung nu teu acan sami jalmi sami boga roh. Bedana teh ari ibu nu tos ditalkin mah rohna hatena geus aya la ilaha illallah ditulisan si boga Allah. Ari nu teu acan salat puasa haji zakat maot asup ka kuburan ditanya man robbuka padahal eta tukang salat eta tukang ngaji, tukang ibadah masih keneh ditanya. Naon sababna? Kusabab di luhur kuburan dibacakeun dina talqin dzikir. Dina talqinan luhur kuburan. Tabarakallahu bil qaulil sabit yusabitullahu bil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia nanti ditempelkeun eta la ilaha illallah. Maka pantas ditanya di jero kubur man robbuka. Coba lamun ditempelkeun keur waktu hirupna jadi seperti Quran. Moal aya nu nyabut ieu kertas teh, ieu roh teh. Moal ditanya da geus apal dina rohna aya la ilaha illallah. Takwihan deui urang diajar zikir teh meh jadi tiflul ma'ani budak leutik secara maknawi. Ditungguan ku Allah teh dibates maon batesna teh nyaeta awak bakal kembali seperti budak leutik deui. Itu siga ojan ngobrolna palelol deui malahan mah jadi teu bisa ngomong untuk beuki permisi hiji-hiji. Nah sababna kembali karena budak leutik deui. Apakah jadi kahadean teu? Ya bisa jadi kahadean lamun sobat eta teh batasan waktu memeh terjadi gitu urang sifatan urang teh kudu kembali deui jadi budak leutik. Sok tinggal budak leutik kelebihan naon hiji naon teu boga dosa dimaklumi budak leutik. Tah urang diajar zikir teh urang mah lain sanes hartosna kudu boga dosa mun bisa masih teu boga dosa ngan minimal dina ngalakukeun dosa dihapus ku daek zikir la ilaha man qala la ilaha
dimajhar mahatu alami minal zambil kabair dihapus 4.000 dosa badag anu garde bapak wudu anggota wudu nuka kumbah kucai wudu nguruluk dosana ngan dosa aralin ibu berangkat ke pengawasan nguruluk dosana dosa aralin tetap adapun dosa badan mah hiji ku istighfar bari jeung nadama nomor kedua nyaeta ku zikir la ilaha nomor katiluna nyaeta milarian maisahan hese habis sabar dan lain sebagainya seur eta mah di antara hiji diajar zikir teh urang meh selalu bersih tina dosa ka Gusti. Nomor kedua kelebihan budak leutik naon? Moal Bu? Di mana-mana heureuy sok langsung akur deui. Wah, barelut pajemut-jemut. Wah, kita jeurik. Pas ngaleos we akur deui. Tah urang diajar zikir teh meh kitu. Ari pasea mah wajar beuki kolot beuki boga egois. Tapi minimal pasea didinya langsung akur itu ahli zikir. Lain ahli zikir, itu ahli zikir. Tah eta disebutkeun tiflul ma'ani damai deui we. Di masia 7 turunan oge moal dihampura. Ampun. Ongko tukang zikir. Akhir papanggih ari teu teh. Wah, papanggih sagam belok buru-buru sedang tukang zikir. Amalia oge berarti teu nyari gitu mah. Pur di Nabi Wiru hungkul eta zikir la ilaha illallah teh. Teu nyari gitu mah. Nomor katilu budak leutik mah nyaeta naon? Tarasuudon ka batur. Aya budak leutik goreng sanga ka batur. Teu aya saking ku teu aya. Nah diculik oge senang we. Dibere permen 500-eun. Yuk ngiring yuk, urang naik odong-odong. Cek sate. Cek abi bieu nyebut culik. Cek culik teh yuk urang naik odong-odong. Da teu boga sangka goreng. Nuturkeun we saha mah. Budak leutik. Cek ibu teh abi kudu gitu lain gitu. Mang ajat aduh seperti nadi Allah ku janda. Mang ajat kade ngopi heula cenah pun budak leutik ulah goreng sangka. Apa goreng. Jadi ulah aya goreng sangka husnuzon we tuluy ka batur teh saha mah. Budak leutik mah tah urang diajar zikir teh meh kitu. Ka batur teh nyangka halus we. Malahan lain ka papada makhluk ka Gusti Allah oge sangka teh sae rasa-rasa. Ya Allah, tadi itu budak leutik eta. Eta cirina jelema nu geus aya di surga rohna rasana ngan masih keneh tersampun kontrakan di alam dunia. Saur pangarsa Abah mah jalmi ngutos ditalkin mah tos aya di handapun aras. Ngan ku sabab kontrakan masih keneh aya di alam dunia, jadi we harus keneh di dunia. Ditabihan lamun mah sapertina geus bener zikir ngamalkeun ngalestarikeun lain di handap aras hungkul geus asup ka surga di dunia. Surga nyawa, surga rasa, surga raga. Mana ciri jelemahan geus asup kana surga? Cirina aya opat. Emut-emut. Mun syukur sama syukur henteu maka je PR bulan adep berarti. Kitu dah masak saban musik abi. Ulah dulu. Kan sababna alhamdulillah nawan berkah karomah. Ibu teh atuh ari di imah mah gampang nu penting bisa we. Wah, ada mau ujug-ujug bisa tinggal di muludan.
aya bedana teu mun aya bedana naon barokah manakilan karomah barokah pamarsa gitu tuh sumping deui santri hiji di mana kadung orang urang karen jeung ari sarua ngaranna mungkin telur sumping deui santri hiji deui nambah siga pas muludan di leuwih daun di Garut kota beres muludan di leuwih daun bade uwi pamang berjamaah beberapa di ku sabab aya bujeungeun deui bada isya muludan deui akhirna khotbah teh di perjalanan salat sunat berangkat di tengah jalan dipegat ku jelema nu keur mabok aduh ieu cilaka ieu dipegat ku jelema keur mabok sugat teh tok tukang mabok ieu mah keur mabok pasang ku kuda-kuda rek lumpat maksudna dan pun terpaksa abdi teh bade curhat bade sharing curhat sharing naon nya abdi teh tadi teh keur mabok sambil ngupingkeun muludan pangaosan ketan mabok terus batur masalah abdi mabok keneh tatkala ngupingkeun zikir eta la ilaha illallah teureun-eureun abdi nangis keur naon eta teh keur mabok jelema keur mabok dibere hidayah ngadenge zikir la ilaha illallah jelema keur teu mabok ngadenge zikir la ilaha illallah kana kaedah jeung naon zikir tarik-tarik teuing kaedah keur kudu mabok berarti abdi teh kasentuh walaupun sambil eueut oge nguping pangarsa ngimaman zikir babarengan terus maksudna rek naon abdi teh hoyong tobat alah ini lumayan aku tinggal tobat mana sana mun abdi teh aya nu ngabimbing tuh ieu pandangan oge nepikeun ka beku nepikeun ka ripuh tapi duanana nya beku nya baa nya sing sireuk masih mabok keneh wae muhun oh gitu tapi wudu aya nu wudu saudara abdi teh eta ceuk namina pawawan ceuk pawawan nu keur mabok moal abdi mah izin moal wudu nah aja moal wudu segala izin ieu beungeut tos 7 tahun teh diwuduan aya di dieu 7 tahun teh diwuduan beungeut saedan-edana di Sukajaya asa moal 7 tahun teh dikumbah ku cai wudu tobatna ngadenge zikir oh gitu mana cangkeulna nu ripuh teh mana ieu panangan duanan bismillahirrahmanirrahim diusap nu katuhuna nah damangnya rasaan meureun saudara itu nya damang teh aya ieu mah mun hayang cager duanana wudu aduh kumahanya ya bisa hayang cager duanana akhirna da hayang cager jeung karasa cager sabeula wudu langsung dicana ka lantai 2 nu tadina 7 tahun teu salat ngilu berjamaah isya ngilu zikir ceurik keur eta jelema keur naon teh nu keur mabok da bau ieu teh ari teu teh manawi pilih peryogi abdi gaduh buku ditinggal sepuh gunawan nya seueur di antarana tah ieu dititipkeun ka pawawan RW namina sami kitab tafsir Quran 7 tafsir Quran lamun mah diwadahan tah dus aqua ieu 2 dus aqua kakara kawadahan muncung eta maksadana pilih peryogi sana ka Malangkung atuh dibere Quran tafsir ya dibawa we kan ieu kamari katamu di Cikatomas dipasikeun sa Quran. Urang Cikondeui dipasikeun sa Quran. Sang tafsirna dibere Quran balik muludan dipegat kudu mabok hayang tobat balikna dibere tafsir Quran 7 tafsir Quran. Kan eta asa lucu tos kitu teh manawi di ditu gaduh pasantren antara biaya gaduh dan gitu kami percanten ke abdi teh salah sawios tangan kanan anggota Dewan Provinsi kan maksudnya gitu abdi teh megang minimal kasih Ciamis 100 Karawas 500 juta setahun masuk cair
kangen naon eta nya bangsa pembangunan bangsa ieu baru tiap tahun abdi tanggal motor ka pangarsama teu butuh habis butuh duit obat gitu naon sababna dinu mabok teu percaya ditaruhkeun ka PRT leres pisan asli salah sawiosna Cijantung Ciamis asing Pak Ciamis di Tasik mah di daerah Singaparna eta teh barokah muludan di leuwih daun itu dah jadi butuh kang aprak maka panggil kan kumaha we ayeuna oge bagian kabayongko jadi sawan deui bapak-bapak ibu-ibu sadayana urang sadayana wajahna kudu wajah surga jadi ahli surga nu masih keneh hirup di alam mana cirina aya opat emut-emut nomor kahiji jelema nu geus aya rasana di surga tapi hirup keneh di alam dunia bakal katawis ku bapak-bapak jeung ibu-ibu sadayana mana nomor kahiji wajhun malihun mana wajhun malihun teh nyaeta wajahna raraina pikaresepeun tatkala bapak sareng ibu ningali wajah jalmi eta teh senang hati urang teh bunga hati urang teh boga masalah oge asa kabeng benyokeun ningal wajah anjeunna ibu ningali beungeut tatangga kitu hanteu kitu teh ieu sebel we aya jadi wajahna teh pikaresepeun anu ningali resep teh nu ningal wajah eta ahli surga cik rek naros ka bapak jeung ka ibu sadaya pami bapak sareng ibu kasirna rasa ningal wajah pangarsa abah sok aya rasa tenang bungah teu kitu teu senang aduh tentrem hate teh ningali wajah anjeunna teh boga masalah gede oge asa teh ingat ka harita naon sababna wajhun malihun wajah anu nyenangkeun ka batur ieu mah ningali beungeut urang teh lu pika sabaleun batur rek papangi jeung urang teh nyumput dan sababna lain daerah lain resep tapi non geuleuh aing ningali si eta nyumput tadi jadi wajah teh kudu pikaresepeun batur cirina aya dina inner beauty kaluar tina wajah cahaya ti luar anu ngalangkungan wajah budak resep ningali beungeut si eta walaupun goreng lain beungeut dohirna ganteng sanes tapi eta panceran cahaya kasolehanna nah kitu da ciri di surga teh geus aya manawi rarai cara ibu kitu kitu teh Bu alhamdulillah ya cara abi bisa nyebut gitu nya cara ke abi masak biasa nyium oge atuh gitu pika senangeun wajahna teh kitu dah ciri di surga teh tah eta teh awal mulana tina zikir la ilaha illallah sumaramba we kana bayah kana kalakuan kehidupan sapopoe teh da kanjeng Nabi diutus teh lain nyampurnakeun agama unggul lain nyampurnakeun ilmu lain nyampurnakeun ekonomi lain nyampurnakeun ilmu sanes tapi innama bu'irtu li utammima makarimal akhlak keun nyampurnakeun akhlak kanjeng Nabi diutus teh urang daek zikir rajin zikir la ilaha illallah teh akhlak meh leuwih halus pikaresepeun ningali beungeut bapak teh aduh awana teh hayang merek eta kitu tah eta halus eta alhamdulillah pidoana abi muka kape usaba beungeut tapi karunyaeun akhirna gratis 10 nyawa 35 juta teh tuh teu boga modalna kopina bubuhan beungeut bere aya modal kopi papandaya nomor hiji di dunia ku sabab beungeut pikarunyaeun aduh di mana ieu maduna aya modalan 2 kompan
itu ngeunahna jadi beungeut dikarunya waduh mati pun senang we sigana teh. Hiji nomor kadua nyaeta lisanun zakiron, ngabogaan lisan anu sering diangge di zikir. Sibuk we rotbun min zikrillah, ieu biwir teh base kumaca jenengan Gusti Allah. Ayeuna sapertosna ibu sareng bapak nu tos ditalkin zikir mah teu nyirikeun zikirna. Ieu keur Allah keur ngopi para mah hatena keur zikir. Aduh sunudon. Beda sareng nu diacan zikir, diacan talkin zikir ka mana-mana teh nu kasebat sae teh nyanyandak tas tasbih. Aduh, pangersa nu zikir. Padahal saeutikna bakal aya kabuji ku jelema. Coba ibu talkin zikir teu mau tasbih, naon diperhatikeun detak jantung. Sangkan ieu setiap detak jantung teu poho ka Gusti, maka beda barokahna. Di mana-mana jalmi umat Islam ngiring ka pangaosan hoyong hirup meh barokah. Berangkat makat jaroh ka makom-makom arwahus sholihin, para aulia, tujuanna hirup meh barokah. Ngan barokahna beda jeung urang mah. Bedana naon? Ari umum mah mudah barokahna teh buahna beda. Nu disebutkeun ziyadatul khair, tambah-tambah kahadean. Nu disebutkeun barokah teh hiji awak sehat. Terus nomor kedua harta loba bari jeung manfaat. Saeutik mahi loba nyesa budak sarore eta ceuk umum salah sawiosna nu disebutkeun barokah. Berangkat jaroh ka Syekh Abdul Muhyi pamijahan. Ibu bapak tawasul ngadua di ditu meh naon? Meh barokah, tapi barokahna mulung ka saha? Mulung ka wali anu dijarohan. Harus ibu berangkat manakiban, berangkat pengajian, meh naon? Hirup meh tapi barokah dirinya mah barokah na mulung sugan we di antara jalmi nu ngilu aya jalmi anu takwa aya anu sol sehingga urang kagehan barokahna. Kitu kan barokahna. Ari dina tarekat mah lain pulung tapi tangkal barokahna oge boga. Lain ngandelkeun mulung ti batur unggul tapi urang oge boga naon? Sajaratul barokah, sajaratul taqwa, sajaratul ikhlas, wa hiya kalimatul la ilaha illallah. La ilaha illallah nu geus ditalkinkeun eta teh kaya-kaya urang teh boga bibit siki nu jadi. Kunaon dicebor jeung diurusna minimal sabada salat 165 urang boga tah tangkal barokahna. Salian dipupulung ka para sholihin, ka para wali, urang boga tangkal barokah. Jadi lain hirup senang di dunia, lain ziyadatul khair, lain naon? Masing hirup kieu loba gogoda loba coba oge nu penting urang pasrah surah eta rasa ka Gusti eta intina. Nomor kaduana lisanun zakirun, lisan selalu zikir ka Gusti. Dua. Nomor katiluna nyaeta yadun panangan
anu berehan yadun sayun leungeun anu berehan ieu leungeun teh berehan we hayang mere kawan teh dicontohan ku pangarsa abah cik ibu nu kantos nu osok kasih rasa sering tuang sering dipaparinan tuang di sirna rasa atau sering maparinan beas kali udah kalau mau diberekna malahan tatkala ngantri antara salam sareng pangarsa abah sareng ngantri samu ibu-ibu di dia sok memilih mana ngantri samu ngantri ke apa ngantri samu atau biasanya mah isi beakeun ieu teh rek subah atau rek dahar meuni imah we eta da setan kana antrian samu heula aduh leungeun anu berehan ibu bapak gaduh kemanakiban di bumi nu dipikir dina sapopoe teh boga beas keur ke manakiban boga urupuk atah keur ke manakiban boga domba keur ke manakiban boga nanawan teh keur manakiban intina keur sodako kaba na pikiranna otakna teh sodako betul ya dun sayur leungeun anu berehan moal fakir miskin jelema anu tukang soda as-sodaqatu la tazidul mal illa kasratan jelema tukang sodaqah mah moal nambahan hartana kecuali loba tilu nomor kaopat nyaeta qalbun taqiyun hate anu selalu takwa ka Gusti imtithal qaulillah wajtinabu nawahi dhahiran wa batinan saur Imam Ghazali mah aya tambihan hiji na nyaeta naon safaul qalbi sambil ngeureuyeuh ngabersihkeun hate dohir batin ngarasa neuteup ka Gusti asa neuteup ka Gusti teh pasok ieu tara bu tara tingali karaoke atau nabi tingali ibu ka pasar rewo rewoan aya lalaki nu ngageureuyat sok diladenan tar naon sababna asa ningali wae ka salaki kumaha lamun urang kapanggih salingkuh minimal siga kitu atuh ka Gusti Allah bapak-bapak tukang indit-inditan ka mana-mana da lain eueuh nu seuri lain loba anu seuri mah bukan yang serikeun bukan seuri rasa kan inget kan di imah aduh ieu neng bapak ngawelaan wae ieu bawa yang ditambah balik wae nya usaha ieu teh ya Allah tidak jadi minimal asa ningali ka Gusti Allah teh asa ningali ka salaki asa ningali ka istri mun teu bisa fa illam takun tarahu fa innahu yarok atu sing yakin urang salamina diteuteuk ku Gusti nuju kumaha teh asa ditinggal we ku Gusti Allah teh teh buah pikir teh saur Gusti Allah idza lam takun taroni falzam ismi mun anjeun teu bisa ningali kuring sok atuh tetepkeun langgengkeun jenengan kuring dina hatean hate anjeun nu disebat dikir kopi dohir batin ku urang kedah diperhatoskeun terutama ieu rasa kedah selalu ngarasakeun kehadiran Gusti itulah ciri jalmi ahli surga hiji beungeutna pinghareus sepeun nomor kadua ieu geudahna ngaji jeung pohon teh nerangkeun kamar ge asa acan we hiji wajah pikaresepeun batur nomor kadua nyaeta hiji wajah abi kode maksudnya hiji wajah pikaresepeun batur nomor kadua leungeun lisan sering dipakai dikir nomor katilu leungeun berehan nomor kaopat
hate selalu takwa ka Gusti Allah. Salah sawiosna nu inti PR pikiraneun bapak jeung ibu di mana-mana balik ka bumi teh kieu. Ladang buah zikir teh kurang kudu kembali jadi budak leutik secara ma'ani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.